Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dipayu mangga urang sami-sami manjatkeun puji kadat Allah Subhanahu wa taala kungalangkungan kanikmatan anu masih teras dipasikeun ka urang sadaya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga ku ayeuna ye nikmat alhamdulillah wabil khusus masyarakat RT 05 oge pamuda pamudi Dusun Lengkong kali masyarakatna tiasa kumpul ngariung dina ieu tempat kanggo ngalaksanakeun kawajiban ti Allah. Sok sanaos aya perantara para pemuda, mudah-mudahan aktivitas urang sapertos kieu teh ngajantenkeun wasilah kana kenging kucuran ridho tur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Salajengna sholawat jiwa kaselamatan muga ku Allah salamina dilelerkeun ka junjungan alam, ka panutan alam anu kudu digugu ditiru kaya sanes nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu kakantun ka kulawargina oge ka para sahabatna, ka para tabiin oge ka itbau tabiin, sarta mudah-mudahan urang sadaya selaku umatna telat dilungsuran rahmat kumanten Allah sehingga sumpina yaumil qiyamah. Saderek mengatur waktu penjajah acara anu kusim hormat oge kersana Bapak Kiai Haji Oban Sobana anu sami dihormat, kersana Bapak Haji Ketua Lingkungan RT 05 anu dihormat. Dina kesempatan rotos anu ayeuna simpuring insyaallah mual panjang nyarita, mual panjang bicara, datos kantenan aya kersana Pak Haji Oban Sobana. Namun sakadar penjajak ka ajeuna anu baris nasiantosiyah rehing dina wengi ayeuna wengi Ahad masyarakat RT 5 ngagaduhan diniyah anu memang ieu diniyah teh parantos lami diselenggarakeun duka parantos sabaraha taun terselenggarana sehingga tos nimbulkeun
generasi Islami, generasi Qurani anu bakal neruskeun perjuangan ibu bapak wabil khusus urang Ciudah. Malah simkuring kantos ngadata diniah nu aya dusun Lengkong parantos aya sabar tempat. Jantawisna di lingkungan RT 5 parantos aya, di lingkungan RT 2 parantos aya, di lingkungan RT 4 aya, di lingkungan RT genep aya. Tak ku aya dinya ieu mudah-mudahan simkuring ngaharep kanu janten sepuhna, kanu janten ibu ramana sok jurungkeun dorong putra putri urang sehingga jantenkeun generasi Qurani, generasi Islami, sehingga ku ayana dinia muncul di dusun Lengkong engke kapayuna mudah-mudahan sing aya bakal calon presiden di dusun Lengkong. Amin wakil lah Bapak. Mudah-mudahan ya sing palinter, sing cerdas, sing balenar jeung sing jujur. Itu harapan simkuring sebagai orang tua. Malah saupami ningali di blog Ciudah ieu anu ngabimbingna kerasana payayat kali ibu seueur nu sanesna tos katingali ku simkuring tos siap mintungkeun acara-acara dina acara pentasan sapatos kieu. Tah kapoina mudah-mudahan sing langkung ningkat, langkung liat wabil khusus jantan orang tuana. Sabab kangaran-ngaran pendidikan tanpa dorongan ke orang tua, tanpa biaya, tanpa tempat, oge tanpa pengajar, insya Allah pendidikan mual berjalan, pasti bakal pakem, pasti bakal ngehendeu. Hadirin rahimakumullah, sekali sebengelapkeun upami ningali turna Bandungan urang dina saat nu ayeuna, generasi-generasi anu bakal neraskeun perjuangan urang tos seueur anu pendidikanana jauh tina pendidikan agama. Simkuring muka hijadis rasul, adibu auladakum bi zamanihim fa innahum hayyun fi zamanihim la fi zamanikum. Pak, Bu, didik atik putra putri ibu, putra putri bapak sing saluyu sareng zaman nu keur di zamanan kumurang kali. Sabab cek Rasul, budak zaman ayeuna hirupna dina zaman ayeuna lain di zaman urang baheula. Sok budak urang putra ibu putra bapak sadidinten hirupna jeung naon? Simkuring teu ngalarang ka ibu karama putra putri di pasihan HP, sok pasihan HP anu mahal anu sae ngan batasi eta murang kali dina waktos ngurus HP. Tiap-tiap ngong datang waktu adzan, panggilan adzan pikeun surat tos eta HP rampas ku janten ibuna, rampas ku janten ramana. Tong bicara budak HP. Awasi budak ngurus HP. Tong diantep kitu bae. Sabab seueurna zaman kieu pelanggaran itu akibat budak nyoo tah nu saperti kitu. Mangga putra putri ibu pasihan handphone anu sae anu awis ngan wayahna batasi ku janten ibu raman. Sabab sagala rupa ge budak mah aya dina pertanggungan jawab ibu sareng rama. Pak Haji juga budak jongjon. Ya. Jongjon juga budak. Ngawasinaun, awasi incu Pak Haji. Ya. Sabab mengke Pak Haji bae taros.
sebagai RT, sebagai bimbingan masyarakat bae taros tina ulah nu dipimpinna. Hadirin rahimakumullah bahan kanggo kersana paubah sobana disimpulkeun sakitu bae, mudah-mudahan ieu acara tiasa teraskeun sampaikeun ka tuntas. Da simpel saukur ganjel ngan lamun ganjel tong dipikeun candak deui bilih peryoginya. Ganjel tong dipikeun bisi butuh lamun urang ngabutuhkeun. Hadirin rahimakumullah, tos tong panjang teuing nya. Sakitu bae simpulannya mudah-mudahan ngajengkeun emutan wabil khusus kanggo simkuring pribadi mun eguna kanggo ibu bapa sadayana nu sami-sami ngaruhan murang kalih alit sampaikeun ka parantos ageung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.